Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Idrus. Tak ieu rek ngelanjutkeun konten anu kamarinya. Nah, babakaran teh ari geuningan. Bisa kalian deuleu barudak tuh tingali. Jadi ayamna teh henteu hiji ayeuna mah dibagi dua cenah teh abis moal asak tuh. Mas dicagapan kieu nah cenah teh asa garing keneh ieu teh Ah cek mitoha teh geus we cenah urang bakar deui we cenah bae lila ge nu penting mah asak heueuh ame teu getihan. Atuh cenah kunaon teu ku Mang Idrus cenah digeberna bae we da nu penting mah ku kolot we da urang mah apalna dahar hungkul ari kolot mah kan leuwih nyaho kitu tah ngageberna jadi kumitoha tuh tinggal ikut ruhai kitu ge. Tah bisa kalian deuleu barudak teh ieu prosesi daharna tinggal itu ngariungeunna jeung keluarga tuh. Ai batur mah keur di mana meureun ayeuna teh keur mamacetan meureun keur mudik keur mamacetan tingali aing mah dahar jeung keluarga. Babakaran tinggal itu, mada pisan pokona mah ditambah sop buah atuh cenah aing teh asa hayang nginum cai teh ieu teh asa kasalek sop buah mah kalah kataleg cai teh buahna teu ngeunah hayang minum cai bodas cai teh Tuh langsung lanjut deui dahar. Loba nu nanyakeun cenah barudak, "Mang Idrus eta di mana tah?" Ieu teh barudak di imah mitohanya di Ciawi, di Tasikmalaya. Nah bisa kalian deuleu barudak meskipun aing jeung pahareup-hareup dahar jeung mitoha jeung lanceuk tah jeung adi ipar dahar mah selebek-selebek we lah ulah loba ka era nu penting mah beuteung seubeuh budak ari loba ka era mah beuteung teh anger lapar we engkenna jeung ka mitoha ge rada rewel gitu ari kieu mah tingali bebalewakan kieu mah atuh mitoha ge resepeun barudak lain kalah ieu ieu motivasi keur dorongan keur anu can kawin ulah era di imah mitoha teh geus we bebalewakan sing gede dahar teh mun bisa masa Magicom kudu beak ku sorangan. Geus heula sakitu heula barudak videona nya jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai dan lanjut di part selanjutnya barudak karena Mang Ilus rek ngevlog video random we nu penting mah lucu dina ngomongna. Modal careham bisa sukses amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.